Sampurasun Baraya Sunda. Saha di antawis urang sadaya anu henteu resep di ajenan. Saha di antawis urang anu alim umur panjang. Saha di antawis urang anu alim beunghar. Baraya Sunda, upami urang hoyong beunghar, upami urang hoyong di ajenan, upami urang hoyong ngagaduhan umur anu panjang, cek Siloka 22 ayat anu kaopat, koncina nyaeta ajrih sareng rendah hate. Masing ajrih sarta rendah hate ka pangeran. Tangtu maneh bisa beunghar ka ajen jeung umur panjang. Hayu urang diajar ajrih ka pangeran, hayu urang diajar rendah hate ka pangeran. Tilu berkah ieu baris nuturkeun urang. Gusti Yesus ngaberkahan.